nu ngatur kecuali Allah, nu ngarizkian kecuali Allah, nu leuwih deukeut kecuali Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk, minta tulung ka makhluk ulah Allah, sebab leuwih deukeut kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah, ulah can saya sia, ulah osok unta enta, ulah osok tulang telog, iji Allah nu ngarizkian, menta ka Allah. Mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mangga naon bae ge dikorbankeun tinu ku kayakinan, boro-boro harta, boro-boro perusahaan, cangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya na siap jasa. Etalah jelema nu boga kayakinan mentak ieu si neng besi aya nu mikahayangkan neng deuleu lain hartana, yakinna boga teu yakin. Lamun teu boga kayakinan ulah ka dituna silok tanggung jawab anakan we tadi teu boga kayakinan. Ieu contohna teh badan beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan. Kulantaran manehanana boga kayakinan hiji mangsa manehanana ngadengikeun pangajian. Cik kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu, naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wow, panjang ceritana tak kiai. Basa jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai, tina sekean kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan. Abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh kos kumaha si kiai? Siap itu masantren heula di dieu. Moal bisa langsung yakin mah masantren heula. Dicaritaan datang ka subuh kuari. Camat teu masantren, teu ceuli datang nempel bage ilmu yakin. Bupati teu masantren, teu ceuli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin. Masantren heula cen. Sabara tahun, kumaha kecerdasan Aceh. Siap, abdi rek masantren. Bebejanya ka pamajikanna, neng, nu geulis, neng balik heula ka imah. Aya naon kitu? Akang rek masantren heula. Di mana? Di kiai anu. Sabara tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin, sakumaha yakinna akang ka neng bae kitu. Da teu pangakeun anturkeun, yana masantren. Boh, ngaji amin. Batur malab jatuh menang di 5 bajahnya mah 7. Ada cepet mah kudu. Kiai tolol magahana 7. Teu meureun ki Nurjaya. Jeblak jatun lab jantun kebo tah mah tuh. Nah ieu jurumia sorok kabeh diaji alfiyah we johar maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot jamul jawame usul fikih naon bae diaji tafsirna mustalahat tafsir hadis jeung mustalahat hadis. Jago aja. Dengan singkat 10 tahun manehanana ngaji istimewa. Bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren. Can wayah sia cak guru. Ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin. Ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu teh. Tapi abdi terlalu lila ieu. Sebab abdi kan panganten anyar. Iya dihanca di sebelah 10 tahun. Waduh, asal nggak balik di ke asal. Naon? Abdi banyak izinan berek mah rek nyen pondok. Saya atuh ai maksa mah nyieun nyana pondok. Kulantaran pinter istimewa aku santri loba. Mimiti kaundang ku tatangga, kaundang ku tokoh masyarakat, kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah. Setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaondang.
datang ke guruna, waalaikumsalam. Gasia ya, kumaha perkembangan? Alhamdulillah, mama di samping santri, abdi kapake ku masyarakat, bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah. Siapa lain kiai anjing, dok, anjing, ngabur sia anjing, anjing siapa kos gitu, lain kiai. Ceritnya kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil na anjing-anjing ka murid. Moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa. Wah, dalil Haji Nurjaya eta. Jakuran atuh boga nya nama teh eta bae geus ka mamana aja. Bisa dalil gaya. Coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha? Sia nyaho tarif anjing. Anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa, di mana ditambahi yang hareup hayang tarap, di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang, di mana teu diondang indit atuh anjing tah mah kitu mah sumuhun abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ke anjing burung ieu kaharti mama. Waduh, aik itu mah meureun kiai rata-rata anjing, bapan anjing meureun. Kakurang ieu jadi kiai cek nyai. Wah. Lain menang ridho Allah aing posku. Kadadengikeun bae iza du'a aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heueuh. Cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambahi atuh nirilik ku aing diieut bener anjing. Wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan wah jang ka santrina balik santri magani geus 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama mas santren deui. Waduh, coba aing kena jadi jelema ya. Supaya aing kiai bener-bener kiai, jelema bener-bener jelema aing teh. Coba aing di pesantren deui, coba aing jadi jelema teh moal sih. Waalaikumsalam. Jadi ya anjing. Abdi ieu neuk pesantren. Pesantren deui. Aing murid kita balik kabeh. Wah nih sia hayang boga ilmu yakin. Lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi. Bagus, santren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah, eueuh nu ngarizkian kecuali Allah, eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulunganeun leukis ya nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih dekat kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulang telog iji Allah nu ngarizkian menta ka Allah mangga wa ma min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mangga terus dari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu majuna ini geus balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan di mama sok langsung nyana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari maca sholawat ngisi ay gedebdu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin
mun Haji Pendi rada ka sumur goblok sial sial ge rada gambar emang robah ku sial-sialan gak moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji kita ulah diopos karung diopos bae urang jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya Haji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong mbak tuh kumaha geus sikeun cenah cigan itu bolong mah ya raga ka sumur mangkaning sumurna cairna sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik sorangan teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplakna ieu meureun fadl Allah alhamdulillah dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu radag banding urang tutupan mana dikira sumur ya ya nadek magero wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikikeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nya batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halan ditutupan ae hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek jaratnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut batan urat geunggeurong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung ti yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyangdak paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung dua bae ge aya nu seuseurean Sadaqallahul azim timur jaya langsung kieu we ka pamajikanna cek aja kayak naon seri atuh kan nu seri bola ngomong murikak bulu itu saya boga yakin kukunti anak sieun keneh bae sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet nu sieun mah atuh murinjal bae ya Allah eta can jadi jelema lamun masih kene sieun-sieun kana koskara ditu wah iya boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter kitulah jelema-jelema yakin ieu bakeur caritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna ulah napak bae urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lagi hirup bae geus kumaha Allah bae tapi masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batu kertek fadl Allah datang tetap nyana zikir terus illallah 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 muka set bener
bener ya muka aya suku kahandap nggak isyarat si suku kikituan muncul kau kadieu cekel nah bener fadl Allah iling adalah ini cekel aku jana diangkat keluar set dari perung-perung yang barang datang keluar blok ya Allah mau atau aiman di jero sumur iman dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak yana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku orang meng geus dartan adalah haji Fendi mah bisa-bisa diimanya na ngobrol jeung meong ya meng cak pemajikan apa haji barang ngaji jeung ki uji jadi edan salah aing jadi berubah saja balik maunya di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jom laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok neraka dibeli ku zina neraka dibeli ku maling neraka dibeli ku bohong neraka dibeli ku zalim neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka nu geridit hakikatna bakal meuli neraka nu zina hakikatna bakal meuli neraka nu ngabohong nudal hakikatna bakal meuli neraka pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli surga Gusti naon pameuli surga jo di benak hati innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah sabilillah awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah hiji bae nu dia teh surga sakumaha jelema anu dagang lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan
misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sekian, 2 truk kauntunganna sekian, ujian anak bedung adaan eta DJ celi tetap bae nya nama hiji dua mata lo las 12 13 mata lo tekan kenteng naon eta keuntungan duniawi na geus aya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawina. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kaceuting ku kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa, deui panghebatna neangan duit Pak Bupati, lumantak embung eureun jadi bupati, naik komo jadi gubernur, naik komo jadi presiden mah. Lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden, kumaha kieu cenah mau jadi presiden, siap. Nah ini negara sorangan lah, bung di Indonesia ini mah, di mana? Tuh di ditu tuh, di monyet nang kalangan. Minimal raja monyet. Jadi duniawi. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitunganna tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun salat di samping salat mulai ditambah salat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa. Dele eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, udah diteruskan jadi kiai, udah teruskan itu bahasa ulah, mau lain jadi sakit wae deh. Nggak emang kumaha itu, indah jasa di kiai, babari jasa, pakai jubah, pakai sorban, kiai. Bisa gedengin eta hartanya anak masjid can anggis, majlis can anggis, pondok pesantren can anggis, ngadaguan ti masyarakat baik, mingana tuh pernah dikorbankan, iyalah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh baik ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'iyo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglat. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia hade atuh sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak ulah. Waizo nu maot ka nasihatan, hei anak incu, hei masyarakat, ulah sambarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barzakh sing bener atuh sia. Cukup nu maot ka nasihatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin, lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku kayakinan. Ngetak lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, tadi nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritanya. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon? Berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, di makom syariat, di makom torikoh, di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Ti mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang setik ngawuduk teu dibayar dunia. Berang setik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das lohor dunia malah ke sholat asar maghrib dek iraha kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin
Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin, ngan hese carita yakin, kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar-raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadariu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae koreng keur bebelian memantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan asasieun asarempan asasieun asarempan. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam geus jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan itulah begitu datang unikna indah jasa. Kitulah para jamaah ibu-ibu bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus sae ngaraji ibu ka dinya sing hade ke datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang keneh dirinya silakeun rada anu ka jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema. Ibadah geus datang ajal mah teu ngora teu kolot. Teu budak teu awewe teu lalaki. Mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu aing irasi ajal ieu. Abeh siap-siap. Jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantel kakak adi, terus adi adina deungeuna hentang. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masyaallah karim. Na ieu urang kuari hirup sabada di alam arwah. Mimiti alam arwah terus kuari urang ka alam dunia alam mulki isuk urang ka alam barzakh sakedeung kuari urang di alam mulki sakedeung kuari di alam dunia nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan Aceh tsunami ribuan ngitungan batur bae pae hitungan batur bae paeh gorenganan ge mah ka urang paeh teh urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae goreng urang tilok dihitung tak tololna urang tah goreng si anu salah si anu salah salah urang tilok dihitung nah eta nu kos kitu jeung beblon kos polisi eta nu oh nya mah neuzekeun kasalahan batur pugunya anu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi diri. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur ngoreksi kasalahan batur kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi.
polisi kedua lah ke narakana helaan kiai ngan kiai maka luar polisi teu aduh keur carita dosa pangbahaya-bahayana urang ngitungan dosa batur kasalahan batur ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung tumantak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kasalahan batur kudu urang bae dihitung kasalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang pangheulana kadeuleu naon oh ping-ping si Mbah hiji hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah lain sakadar ping-ping hajung ngongkong tak eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang ke lembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzah kadituna aya alam mahsyar kadituna aya alam akhirat aya sorga aya neraka tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu apa endek ngabangun istana mawa batu bata mawa split mawa semen moal naon deui naon deui kan nyaho ieu budak bawaan jadi itu apakah orang dek mawa seuneu nyieun seuneu apakah dek nyieun istana dipersilahkeun lamun kuari urang di dieu dek nanya bae heulanan lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga sia-sia tah ngridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka Aisyah ngeridet ente tarol orang curug tolol jangan ngomong tuh kan Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun ketika urang sholat ketika urang zakat ketika urang puasa dengan kata simpulna ibadah berarti urang keur ngabangun sorga. Engke di sorga ge beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di sorga geus sarua. Maka ieu mah teu kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar sorga jeung mah. Maksudna antara sorga jeung neraka. Ka sorga henteu ka neraka henteu gitu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ke lembur asli ketika urang kuari hirup di dunia. Masya Allah karim kabeh paronjang-ronjang ketika neule kendaraan. Masya Allah eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh waharat geus ngomong bae nya sabaraha duit sia eta. Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun. Naik deh, waduh Fortuner. Wah, bohabat. Terus naik deh mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh. Wah. Nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh. Nyaho bagus bae.
orang lembur atuh ngaranna. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Masya Allah. Tak eta urang deudeulean nu kitu bae. Hajuk ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ye. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh sakitu kitu nangis. Bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Tat urang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu. Masya Allah karim. Padahal urang kuari keur ngabang. Nah. Urang kuari beli imah. Baju dibagus-bagus, kendaraan, imah. Sare ge pohara. Make kasurna teh nu buatan pasar Kemis teh. Inoak. Inoak. Itu bagus Inoak atuh. Panas. Inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan ku urang, begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang dicencerika, baringkeun, endetolan dulur kabeh ngalayad, tandian, bungkus, kencengkeun, pocongkeun, teu nyaho eta sasaha. Apakah eta bupati nu kenceng? Kena gubernur leuwih kenceng deui. Polisi leuwih kenceng. TNI Hai kabeh ieu geus mah. Kiai sarua. Pocong-pocongkeun. Dipocongkeun. Teu nyaho eta letnan, eta jenderal, eta abuya, komo kieu mah RT lain online. Ngeus. Dipocongkeun. Masya Allah dipocongkeun. Bawa ka kuburan. Renungkeun ku urang. Ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah, kudu aya spring bed ku ari samake eueuh. Nu kamari kudu make AC bae. Ku ari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb, saaya-aya. Kamari mah kudu kelega bae, kudu tiis bae, kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Kuari di jero kuburan diuk teu bisa, samak boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah, kain kafan saaya-aya. Renungkeun coba ku urang, pangbalikan urang nu asli seperti eta. Anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan kamu anak siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh nanaonan di jero kuburan. Murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang. Nincakan urang. Anu kamari siap dan nyana anu nincakanana. Tonek. Ada gua. Pangbalikan urang nu asli, Masya Allah, teu pernah urang direnung. Tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya. Jasad mah asal tina taneuh, minha khalaqnakum. Tina taneuh balik ka taneuh. Ruh urang nu asal ti Gusti Allah, balik da ka Allah. Kuari urang dipadu kudua, hiji jasmani kadua ruhani. Ketika keluar khurujur ruhanil jasad, ruh balik ka Allah. Jasad mah urang dikubur. Nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui. Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci. Ketika roh teu suci ku Allah teu diterima, ditempatkeun di tempat
anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang. Masyaallah kari. Nah, mantap kula boga dongeng. Hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham. Nyana keur diuk bae di sisi jalan. Jol aya panglima. Nanya panglima, "Pak, ya. Saya mau tanya sama Bapak." "Tanya apa?" "Saya kebetulan ada undangan untuk represi, untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya?" "Oh, cek Ibrahim bin Adham." "No. Tuh, atuh ka ditu bae panglima jeung anak buah. Barangkadinya kuburan." Sial jelema. Cek panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok meureun jelema. Langsung jana balik deui ka dinya, siksa. Komandan itu panglima. Langsung disiksa, cek huluna Ibrahim bin Adham. Alhamdulillah lagi. Cek panglima kok lagi. Sikat lagi. Oh, cek. Oh, geus carindul ieu ge. Nyana seuri we lagi. Stop cek panglima. Ini kenapa kamu ditinju, dipukulin kok lagi? Saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekarang. Kala menuhun dia seceknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu kula dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya mah nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rabb. Nah, cek Ibrahim bin Adham, anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede. Kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur, urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika urang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama. Bloon. Iya. Sebab boro-boro ka kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai, sebab beusi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah. Embung nanaon? Embung neule jabatan, embung neule pangkat, embung neule balok, embung neule bintang, embung neule buya-buya kos kitu embung. Kuari nya masal tuh di Kiai Pendi. Nah, ini teman gua cek gitu. Tapi lamun Mang Haji kamu Mang Haji sia goblok. Aing geus jadi kiai cek gitu. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah, eta lah ketika orang dek sakarat pak kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggis. Sebabnya ho iya asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk page itu mah asli.
ketika orang berhadapan jeung nu asli geus teu bisa kukumaha berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha ieu mah asli kan ketika malakal maut geus aya berbahaya masyaallah kari geus teu bisa kukumaha assalamualaikum cek malakal maut Haji Pendi aya naon cek Haji Pendi ulet tugas kula dek naon nyebut nyawa ulah waka naon gitu cek malakal maut waka kredit cadangan geus teu bisa kukumaha asli mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela jasa penyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus Wacana eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang, tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga, berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji, kira-kira mun disupae daek. Enggak, itu harapan mah. Harapan mah jauh mah. Jauh. Sekali dia Haji Pendi mun isu pae siap. Kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu di dinya ngising di dinya daek. Jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzah. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Kami balik ke Allah kami. Roh urang ngomong sorak. Kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah. Ngaku kabeh. Kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha. Kabeh ngaku innalillah kami nu Allah di kamana balik atuh nyan wa inna ilaihi rajiun kami kabeh balik ke Allah. Nah tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ke Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit dasar pelit teh barang bere nyana keur kieu bae dihareupeun imah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku cenah menta duit. Dibere duit. Indit. Karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula menta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi, atawa susu, atawa naon jeruk. Geus bare duit tangga tadi tuh. Duit geus bare menta deui bae. Kita tuh kula naon bae nu aya kue-kue entah gak kali itu ini dibere duit sia geus bae ini kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring mahsyar kabeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka surga. Barang datang ke sorga teh eueuhna naon di sorgana eueuhna naon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh air batur mah ala lagreng
Kiai Ajizi geus boga, Kiai kitu babay geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat. Malaikat, ayeuna naon ieu? Surga. Kota sesuai aja nu diucapkan ku Kangjeng gitu. Cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya. Kok itu batur ala lagreng, kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari ngabereleng, bubuahan lo. Kulau boro-boro nanaon ieu. Ieu naon boro-boro bubuahan. Inya sakadar saasuk-asuk gawe ibohong ya Kanjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana. Ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga. Ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh bangunan makanan nanaonan Masya Allah eta ge nyana boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa di harita nyana barahan bae geus terus asal anu menta-menta komo jahe mah tong barahana overdosis tah mah pokoknya barahan bae geus naon aya Masya Allah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga, ya Allah ya Rabb. Bangunanna indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat, iyalah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik. Lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya nangis sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barahan tambah pelit Masya Allah. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah orang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nuku orang dibangun, atau orang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah eta mah kaayaanna diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, "Nun Gusti, mun mana dijadikan manusia ku kaula mana ada kumaha ibadahna?" "Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae." Bagus, ya Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikan manusia, henteu kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kedua kula mandek nulungan besa lila hirup kaula. Tilu kula mandek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat
nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka tah opat perkara abdi mah tah Jibril nu mandat maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah tah eta hebat malaikat Jibril salila hirup kula mah deuk beberean bae bukan ware tak boga niat dek beberean deh pan ieu lain hayangna dibere ih teu meunang manggih nu sugih asal manggih nu sugih bae haju bae nyieun bae nyen proposal bangka warahnya sih nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu bogana naon deui pagawe ngan magahan ngaji tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga naon tapi bangun teh adem ayem ya Allah eta indah jasa tah imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalinya hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek gini paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urangna ge atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sing jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang mah wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna jaga teh lah
ulah halalim puting be tak kiai aju ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipalinga doakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus satu kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain boga kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ku ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai Masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna baji jadi lain boga kotok boga cekeuna itu hari anu maling cekeuna kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamandege kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cageuna ya asal beuki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirnya mele deet ngana datang tadinya Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok kok buluna jadi kadinya nya ieu jadi kula geus kaumana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudnya mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa dia hirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah kanjeng Nabi ting nitah eureun ka panglima jangan teu
Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar, apakah Kanjeng Nabi tita eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nita eureun tanina? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nita eureun dagangan? Henteu. Ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah, sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur nu asli. Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa, sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa, sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai jadi itu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, aya seorang tentara datang, Waalaikumsalam. Cek tentara, kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah, ti majlis ka masjid ka imah, ngaji zikir maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Ulama ieu keur perang katanya, melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina, geus ulah eureun jadi tentarana. Nu penting tentarana lillahi ta'ala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi ta'ala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, Bang. Polisi tidur. Akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi, ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat. Urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis ieu nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Nah, bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka kuari ulah warga kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Dumantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Namun bener jadi gubernurna gede ganjaranna, namun bener jadi tentarana gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksain Allah ieu mah jelema. Atuh, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah, pasti tergantung menyangkut ana hikmah, aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana, jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang
kurang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae, zaman mah terus bae, ke tenang, ke kacau, ke hareuda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Lebantak hiji jelema nu tentrem mah, jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kehidupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzah, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzah di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izo dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hate urang nempo ka alam akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina